Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Sadaya puji sinarang syukur urang sanggakeun ka Gusti nu murbeng alam, nu maha welas, nu maha asih. Teu aya pilih kasih kasugeri anu kumilat di ieu bumi. Rahmat sinareng salam mugi dinuhikeun ka junjungan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para sahabatna, ka kulawargina, sareng ka jalmi-jalmi anu tumut ka matana. Para hadirin anu simkuring hormat, dina kesempatan ieu simkuring bade ngadugikeun hiji pidato atau wabiantanan sopan santun sapertos urang sadayana kana terang upami tata krama teh umat penting dinu kahirupan sapopoe. Aya macam-macam jenis tata krama dinu kahirupan sapopoe. Contohna tata krama anu dipake ku pelajar. Tata krama ieu teh kudu aya etika nu hade leuwih-leuwih ka jalmi anu dihormat kolot guru jeung sajaban. Mun kanu luhureun sapertos ka kolot ka guru jeung sajabanana ngangge bahasa hormat. Beda deui sareng babaturan mah. Lamun jeung babaturan mah wios bahasa loma, wios bahasa hormat. Tapi anu alusna mah ngangge bahasa hormat sadayana ngame anjeunna sareng sin kakur. Hapunten anu kasuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.